Sirem jeung Japati. Aya sirem rek nginum di sisi walungan keur ngarayap ka handap manehna ti soledad. Pluk rak-rakana cai, hadena caina rada ngayembe palebah di nyamah. Tapi kekeh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sirem gegeruan tulung, ieu kuring rek tikeurelep tulungan. Kebenaran aya Japati keur cindetan dina dahan kai, anu nyodor kaluhureun cai. Kadengeun aya sirem gegeroan minta tulung, barang ngaret ka handap, kateng joen sirem keur kokosehan. Japati karunyeun geleber hiber bari ngegel daun salambar. Tong diasongkeun daun teh ka harepan sirem. Sirem tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat, sok digolerkeun kana tanah. Sirem pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehnana dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati ti cendetan deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan teh. Sirem anu baheula ditulungeun ke manehna oge kabenaran aya di handapan tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempangna ke kelayapan. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Cek Japati, nuhun pisan sakadang sirem, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai. Jawab sirem, ari eta mah kapanan kawajiban sarerea, nulungan batur nu rek menang cilaka eta wajib. Komol ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean. Tah kitu cenah lalakon sirem jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Itu lain lalayangan, manuk helang puputeuran, hirup teh henteu sorangan, kudu daek silih tulung. Hatur nuhun.